Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal di karamah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ayeuna abdi nyuhunkeun diwalian kalayan tikahkeun abdi ka Iwan Ridwanullah suka abdi ridho abdi ditikah ku anjeunna mas kawin abdi perhiasan emas 15 gram kontan. Doakeun ku Bapak mudah-mudahan rumah tangga abdi sakinah mawaddah tur warahmah. Amin. Bangga nyanyi anak ini Alina ku Bapak bade diwalian kalayan bade ditikahkeun Kajang Iwan Ridwanullah mas kawinnya perhiasan emas 15 gram kontan. Niatan dina mana sejak nikahkeun putri Bapak Neng Erni ka Iwan. Sejak niatan sejak nikah ka Neng Erni. Niatan dina mana sejak nikah ku Iwan. Abdi atas tas Bapaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ujawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Iwan Ridwanullah. Jang Iwan Ridwanullah. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak teges kaula. Ka anak teges kaula. Nami Erni Sabilil Hidayah. Nami Erni Sabilil Hidayah. Mas kawina. Mas kawina. Perhiasan emas. Ku perhiasan emas 15 gram. 15 gram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Dari abdi nikah ke Erni Sabilil Hidayah putri teges Bapak kang ya abdi kalayan mas kawin 15 gram kontan. 15 gram emas nak. Gaskeun. Pas saya kayak nonton tepat emas nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Iwan Ridwanullah. Jang Iwan Ridwanullah. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak teges kaula. Ka anak teges kaula. Namina Erni Sabilil Hidayah. Erni Sabilil Hidayah. Mas kawina. Mas kawina. Perhiasan emas. Ku perhiasan emas 15 gram. 15 gram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Dari abdi nikah ke Erni Sabilil Hidayah putri teges Bapak kang ya abdi kalayan mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainana wa bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan wa waladan shalihan tu'inuhuma lid-dini wad dunya wal akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqhuma rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi min ghairi dhairin wala kaddin wala ta'abin wala masyaqqatin minna
هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اغفر لنا Neng Erni anu geus anu solehah ieu nyanggakeun sekali anu disebatan mudah-mudahan aya manfaatna oge abdi banget nanti abdi di daya mas kawin anu disebat tadi insyaallah abdi bade ngagunakeun ieu mas kawin salerena doakeun Pak mudah-mudahan abdi janten istri anu soleh kata ala tinggal ya buku nikahnya omongan masuk dia mah atas ibu punten itu yes. Kayak padi dia kan. Cep, neng, dia buku nikah, panten kos beres sekali ini, panten dia nomor TKWA, dia data calon pengantin pamakan, dia data calon pengantin istri, iya bapak wali, panten dia, kamu mungkin mas kawin padi badai dikun, kamu iya panten pengesahan legalitas TKWA, oke ayana mah mulai tahun 2020 itu buku nikah, ayana menggunakan barcode, maksudnya ya barcode cek, pilih neng dicanak itu ka Cidolog ka Ciamis panten ieu bade ngalih-alih si buku nikah di KUA Mamanage anu mah bebas sa Indonesia mage anu mah tos ngagunakeun barcode upami ieu di-scan ku ngagunakeun barcode dina HP mangga ieu data calon panganten pameget data panganten istri oge bapak wali aya dina lebetan ieu barcode tentunya aya anu terakhir dina buku nikah aya anu disebatkeun perjanjian segatali aya 4 poin janji suami dan jantan istri janji ujang panten sakne aya 4 poin panten ieu bagi siang sana oke
Kayak ditawis saya pengen tanya. Saka tenang lalajo Piala Dunianya. Tanda tangan. Samikeun sareng dina KTP tanda tanganna kumaha? Bade ditingali dina KTP, deui hilap. Matingali KTP. Nah, na KTP mah kieu punten. Nah, tanda tangan. Ini statusnya kawin dina ieu Neng. Saana kan. Mangga sok. Tanda tangan tadi. Kan? Saya nama kedah sami. Pada benten, mangga mangga penting kedah benten. Pilih di bank ke kumaha. Saya nama buku nikah dia kedah aya ka banknya pakai aya nya. Anu mau persyaratan ka bank teh kedah aya buku nikah. Sami keneh sareng ieu gampilnya. Mohon. Sok biasa menandatangan kumaha kan. Nah, eta geuning sami. Nah, jadi namanya nggak ada buku nikah? Oh, namanya alhamdulillah. Kolom kahiji. Pesan kata kan? Baca kahiji. Neng, kolom kedua. Kolom kedua nih. Balik kolom katilu Pak, kolom katilu Pak. Sok sana buku nikahna dicanak deui nya. Abdi nyuhunkeun ieu nuju peng buku nikah. Pilih pajakeun buku nikah di anyuk Pak Kiai. Mohon maaf di Jepang. Yes, Pak Bil. Kanggo buktos. Insya Allah untuk Senin dia pengen pagi ada di Indep pengen insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan kesempatan penghormat, alhamdulillah resepsi acara pernikahan habis dari Iwan sareng Edi parantos beres dilaksanakeun. Kalian simkuring sekali dingiring ngadoakeun mudah-mudahan panganten anu membediakeun dina rumah tanggina albekeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Salamina ayadina naungan di doa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu laka wa baraka wa jama'a bainakum fi kulli. Sakitan kapi hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara inti akad nikah parantos kasaksian Qur'an sadayana. Jadi pengantin parantos sah menurut agama, resmi menurut agama, bisa gandengan saksi muayyan
orang sebagai saksi umum anu hadir para seni karena langsung laya acara pernikahan. Hatur sewu nuhun ka bangsa petugas di kantor urusan agama nu parantos sagarakan tugas-tugasnya. Oke orang nakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu panganten rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah. Mangga panganten dicarikeun dina kursi pelaminan anu parantos disayogikeun. Disageneng digeneng ku ibu Ramana di dua belah hasanana. Mangga. Ya usut dan kau talis. Hadirin rahimakumullah, ya pengantin orang doakan kusadayana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Iwan Teh Herni ayeuna akan tikah parantos lekasan cerita penjang jeung bujang ayeuna anggeus dengan mangsa bebas di waktu keragas yuari tinggal kawaas ayeuna kari siap mangkat tegar beber layar tarik jangkar mapai jalan anu ngembat aya simpangan namun sawemeh kebatnya lumpah bisi gunung rumpia jalana bisi sagara gede ombakna sok datangan heula sepuh hidup duaan gesan menta pangampurna sakantenan yahunkeun didoakeun bisi hidup ngarasa balelol atanapi dewasa ngedalkeunana insyaallah guru hidup garis mandu kana keretek mana hidup kanu ngalaksanakeun hormat sungkem ka sepuh hidup masing-masing. Sabada sungkem dihaturanan disalajengkeun ku sepuh ngawur ku piwuruk mikamelang ku piwejang. Kamal sereskanten sungkem sinareng tausiah disangakeun ka pangarsa al mukarram wal muhtaram pangarsa kasepuhan pimpinan pondok pesantren di Miftahul Khair Pasir Batang. Waktu sidang kehormatan disangakeun ka